Homo aina ya bintang tamu banyak aya Mamang Ohang Mang Aceng Sukarya teh Bapak Aceng sareng Ibu Dede teh salian ngonang putra Giraharja tilu teh ngondang deui bintang tamu ternama papan atas Jawa Barat nya urang panggil wae Mang Ohang kapayun Mang Ohang anjen Nene inten gumilang luyu jeung lanian kotana Garut kota intan pangirutan manis nina siga dodona luyu sok sana jantebi manteng hewan sok sana jantebi manteng hewan keprok bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah damang Mang Ohang hah damang Mang Ohang naonna sanes naonna abdi naros ka Mang Ohang damang oh naon nyun teh kieu ye aya huntuan teh jadi lieur ye Mang Ohang damang alhamdulillah nah gitu. alhamdulillah damang on Mang Ohang mah ulah seurting gumujeng nah ngageblos ngoblos naonna angina pan teu kahalangan ku huntu wow. molongpong jalan ka gedong teh nyanya Aduh. alhamdulillah meni bagja Mang Ohang geus teh tepang cara Mang Ohang di dieu alhamdulillah nya Iya. oke mun tiasa tepang di dieu nuhun Mang Ohang nuhun nah, pisan ibu urang dieu urang kadungora kadung orang nanti teh lemburna teh lemur naringul naringul nya nya Desa alhamdulillah Hegarsari Desa Hegarsari Kecamatan Kadungora Kecamatan Kadungora Kadungora lain Kadungora tak itu lo batin pamajikan teh jadi lieur ulangnya tuh Kecamatan Kadungora Kecamatan Kadungora Kabupaten Ga Garut oh sugan teh gak tahu mana Kabupaten Garut cok nya tepangan heula tuh para penonton anu teu parantos ngantosan ti kamari ngantosan Mang Ohang deui teh wow nya wow sanes wa muhun oh itu alhamdulillah nuhun sakae Kang Eka warga urang Ci teh naringul teu make cinya teu make ci naringul alhamdulillah oke ti nanti warga Desa Hegarsari Kecamatan Kadungora teh hampak berpayaksa di payunan panggung alhamdulillah saya seri kunaon hei mana tahu nih aku terpesona aku terpesona wow alhamdulillah Bapak ieu mah aya Bapak Camat oke nuhun alhamdulillah tuh papa ya Bapak Camat terus ieu nya tuh nya Bapak Camat terus yeah. Pak Haji Aceng Pak Haji Aceng mah nu kagungan maksad hah nu kagungan maksad lain nu kagungan gor nya kagungan gor tapi anjeunna kagungan maksad oge maksud naon tah nya maksad teh kagungan maksad teh anu kagungan acara kelain acara teh maksad karek boga maksad gitu kumaha sih teh hese jeung jelema belet mah kieu anu kagungan maksad teh anu harti anu boga acara boga acara acara naon ya acara ayeuna hiburan
acara ayeuna hiburan. Nuhun. Emang aya hiburan naon? Nya ayeuna Mang Ohang di dieu teh pan ngahibur. Oh. Di urang teh ngahibur. Heeh. Wow. Lain wow. Bener. Bener. Heeh. Aduh. Berarti orang kayak bayaran tuh. Nya pasti dibayar atuh mah nya Bapak Aceng sakitu bageurna teu mayar. Oh, udah kamar dateu nyaho udah peuting ditahna ge cenah kagadung ora we. Kita ka dieu. Terus Oh, cenah aya wayang goplek. golek. Wayang. Golek sanes Wayang. goplek baca. Baca sok, baca Putra. Baca heula. Sok baca heula. Oh, da ieu tah. Dadan sunandar es ieu na es naon? Sunaria. Oh, Sunaria. Dadan Sunaria Putra Kata anu nyawer saya. Ya. Oh, Kang Gun. Tuh, Kang Gun, nuhun, Kang Gun. Nah, saya saeutik. Sete saeutik kumaha sakitu gedena? Hah? Gede teh. Nuhun Kang Gun lain saeutik sete de. Bersyukur. Saeutik senyumna bieu. Oh, senyumna. Oh, bae Sok baca deui. Ieu teh Dadan Sunaria Putra Sari Harja. Giri Harja, sanes Sari Harja mah rumah makan sete. Giri Harja 3. Putra Giri Harja 3. Di Bandung ya? Nya ti Bandung. Oh, heeh. Naon deui sete tuh? Oh, nya Bandung heuh. Bandung. Bisa salah. Ngaran dewek mah geunaheun Dadan. Dadannya. Dadan. Adaan. Dadan. Dadan. Aceng. 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 Dede ha. Dede ha. Geunaheun nya. Sok maneh Ohang. Ohang Heeh. bisa. Sok. Oh, hahaha. Sok sia. Oh, hahang. Oh, hahang. Oh, hahang. Nu matak ngaran teh kudu bener, nu bisa dieja. Meneh Ohang kumaha ngejahna? Ohang. Hese. Oh, nya. Dadan mangeuna dadaan. Dadan. Ohang. Oh, geus mah pokoke mau ohang we. Heeh. Ya, urang mah kieu. Meneh ieu meneh dadaan dadan. Heeh. Anu saeng sok sia. Apa? Kumaon? SSC enging. Eng-enging mengusan teh. SSC enging. Alhamdulillah pokokna mah uing mah nya ku ieu nage ngahibur warga Naringgul. Pokoknya mah sing sararehat sama sadayana nya. Minya alhamdulillah. Ike tepan itu aya tempat olahraga. Nya engke teh tiasa digunakeun. Sok tak urang lemur ieu manya ari uing mah ka dieu ngapoe mah beureun berarti ongkos. Ya atuh mah jauh teh Majalengka. Eng. Heeh. Oh, tadi uing ningali ka ditu. Oh, jero. Hebat di ditu. Meni eta lapang pingpong nu gedenya. Futsal. Lain pingpong, futsal. Pingpong mah disebutna ge tenis meja, berarti dina meja. Oh, sugan teh meja dikeun diamparkeun di ditu. Lain cenah. Futsal. Heeh, futsal. Oh, futsal teh nu futsal. Heeh. Putih. Putih eta teh bola. Heeh. Sal. Leutik. Bola leutik. Atuh meureun ngadu kaleci. Futsal nu siga sepak bola teh nya. Tapi di ruangannya. Heeh, di ruangan. Pemain ge genepan. Berapa? Limaan. Limanya. Futsal mah limaan. 5.
kiper jeung jigana maneh urut kiper tadi nanya maneh tadina urut kiper nyaho orang mapan penalti hari teh citak bae teh karena sungut dak untu muruluk dari gitu bukan untu bae lah dak kieu loba nu hayangeun Allah nu hayangeun rungkat sayangan kok nu hayangeun hayang ti mana sia hayang naon hayang naon itu apa lu kabeh geroba urang mah hayang naon ka mana hayangeun hayang naon hayang adek eta digigireun teh oi tuh tingali hei anu ieu saha ieu Pak Rudi nuhun Cep Rudi ieu teh nu ieu nanya nya ma ieu kasep maneh euy sieu teh Kek, Bang Rudi, yang sakedap. Nah, aduh. Tinggal di sarua nyaai banget. Mi kasep. Sane sarua. Bang Rudi, bade micen runtah bali mana eta? Disangka runtah aing. Jika apa jeung karesek cenah. Alhamdulillah nuhun Kang Rudi. Mun kasepnya budak. Nya. Alhamdulillah. Bager ongko. Iku mama sunai teh. Naon? Ya baru di teh sa. Anu kudu pusa. Anu gaduh Bogor ieu anu kagunganana eta teh. Nah, hatungan sakieu. Oh, nah tung ngarti we bapana atuh. Laku anu. Sok ngawilujengkeun heula Mang Ohang atuh. Nya. Ngawilujengkeun heula. Nya. Mun eta teh murang kali Pak Aceh. Murang kalina matak oge cik atuh ngati bapana. Beri kudu amak wae aing teh ni sebel aing mah damri sebel. Eta mun jiga ora senok kitu. Oh. Kege ka dieu Bapak Aceh mangartos anjeunna mah jami nu ngartos. Anjeunna mah berehan tenang kege. Nya disawer ku Pak Haji Aceh maneh. Disawer. Teu meunang kitu, Ceng. Hei. Da lagu teh mah lagu. Lagu. Lain hang. Hah? Mak. Aing turun kudu ngomong nguriling. Pak. Dan nyaho lah nyawang geus. Naon? Mungkin ngora kening. Rekening. Ya Allah ya Rabbi. Duh. Karunya entong naik karunya. Jajak aduh ya Allah ya Rabbi. Ieu teh Bapak Ceng. Alhamdulillah nuhun. Nuhun. Pantesan itu kasep da maneh ge kasep. Si teh munah maneh Bapak Aceh. Nyabun Bapak Aceh, nemenang kitu, Ceng. Eta teh asup banget. Padar kuring bobogohan. Ngareneuhan doma bikang. Ngareneuhan doma bikang. Kukuring gitu. Nya alhamdulillah. Naonan tadi teh rek naon? Pan urang mah pan seniman gitu nya. Seniman lamun sagala rupa teh kudu make seni. Pan lamun sagala rupa teh make seni mah pannya teu ngeunaheun. Hidup make seni itu indah. Nya. Hidup make ilmu terarah. Nya gampang. Lamun hidup make agama itu terarah. Gitu. Hidup make ilmu itu mudah. Hidup make agama itu terarah. Sekarang hidup pakai seni itu indah. So, ayeuna Mang Ohang. Sagala rupa oge pan kudu make seni. Kuring mah guys tadi sanuk-sanuk kapalaku ingka Mang Ohangeun anu sanuk-sanuk kapalaku. Nya ngawilujengkeun ka Bapak Aceh anu kiwari syukuran. Oge sosialisasi vaksin oge teh. Oh nya eta. Sok, ayeuna kieu di seni mah dewek anu ngomongna nu ku pidato Mang Ohang anu nyanyina. Oh nyanyi. Sok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah kau ingat kembali anu kiwari nu ajaib. Siapa yang ada di saat kamu terluka. Aku bukan dia yang
dina waktu ayeuna hei kadia sia beungeut tiga jehai menang mekprek teh naon sih Aisyah ngadon nyanyian gitu apaan tadi dititah naon ai tadi heeh ngan lain gitu maksud dewek teh lain dewek anu ngomong si anu nyanyi sok rada launan kira akang anu dewek anu ngomong mana anu nyanyi tuh bener teh bener naon nih jadi akang ngomong uing nyanyi bener teh Gusti nyanyi naon aku mau uing ieu anu jeung kurang saeunan teh ieu naon sih lain gitu maksudna dewek anu pidato dinyanyikeun ku maneh tah lamun ieu mah jelas dinyanyikeun eta bener ya mah nyanyi naon sok apaan ohang mah jago beluk baheula aya beluk tanu dikitukeun dibeluk ka ieu teh ka resep Bapak Haji Cacuk Bapak Cacuk di Garut teh dinya kadungora ti Ranca Salak si Curug Jawa Haji Cacuk sok bapak-bapak ibu-ibu sok cie nungguan cie nungguan mending geuleuh maneh udah tulah si ibu itu naon kitu wing rek nyanyi lagi mohon keheula mangga sok bapak-bapak ibu-ibu hah putuna Bapak Haji Aceng tadi pengker para resep dieu nya eta ku narurutan banget urang nya kok nuhun alah incu cenah pengusaha wungkul kenat nya alhamdulillah doh nuhun kasep nuhun barakallah nuhun senayong dipoto lah Panui teh geuleuh gue sia teh. Ya siap nun. Aing. Ibu-ibu pami nuju aya nuju hamil, ibu amit-amitnya. Nya, amit-amit. Ai kurang naon bisi kurang naon ieu mah nya ieu mah. Kurang wae ningali kacana peupeus. Ngeunteng. Mane mah di tempat 3 jiga karpet anu kebawa banjir nih. Sok. Nya bau nya baseuh. Rudet Bapak-bapak, ibu-ibu. Naon ai mane atuh? Eta di dieu Nanti deh. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah da teh hese teh atuh. Da ieu anu mengganggu. Mengganggu. Sia teh juga banci atuh. Saha? Jangan eta nyepang mik jeung aya cingir ngaceng gitu mah teh. Ieu teh penguat sinyal. Antena. Antena sok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu keprok Aisyah gegeran nu keprok mah nu lalajo teh ngeprokan maneh sia mah artis tong pipilun keprok sia teh apaan itu ngeprokan wing wing dibalas keprok deui dibalas timbal balik palingan maneh mah kamari digegel anjingna di tangan gegel deh ku sia bakal kaget teh keur anjingna geuning sok hatur nuhun nu parantos ngariung di dieu hatur nuhun nu parantos ngariung di dina acarana syukuranana pangersana Bapak Aceng Sukarna
suka Rena Data di pangkar nyawa. oh Pak oh Nuhun. Dipoto heula, cenah dipoto heula. Mangga. Lainnya mun dedeg ya lamun eta mah dina wayang mah Bima nya. Heeh. tina naon sia di jieu Hei. Ini jago badak udah. Ya Allah. Eta maneh bieu ngahiji jeung eta lamun dina wayang sia itu Bima. Hah? Maneh ucing. Lain siga nurek micen urang nya ucing. Oh, ampun. Nona, sa namina teh? Hah? Sa? Jadi Mulyadi. Eta nyaho. Nyaho. Oh mantan pemain Persib. Yadi. Oh iya Kang Yadi. Ngacek aing oge ho. Oh mata tadi kayo. Jadu Mulyanto. Mulyadi lain Mulyanto sia teh. Mulyadi. Allahu Akbar heueuh nya. Oh baik baheula maunya baik nya. Oh, baik we. Hah? Baheula mah jabrik rambut teh nya. Sangkatan hit. Jeung saha? Urang. Itu main bola mana main naon? Sarua. Main bola. Sarua. Main naon? Itu di pool A, wing di pool B. Ana Nah? pool B naon? Hah? Pool B kumaha? Pool beca. Sak tulikeun ah. Bapak Aceng Sukarna kali hatur nuhun ka Ibu Dedeh Jubaida. Kali. Jangan ruas. Aing sarua. Juga tedek. Aing sarua ruas. Kali ngatur nuhun Kang Eka Ibu Dede Jubaida Nasi di surat dangdut sia teh. Oh saya eta ka Mansur Ses. Mangsur S, Mangsur S. Jubaida pamajikan si eta. Sian urang, ayo urang nyebut sayangku hamburu ka abi hamburu. Cemburu lain hamburu teh. Cemburu. Nah, teruskan. Mudah-mudahan acarana sukses ditetapkan dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang cindekna salamina aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala bi qadratillah bi iradatillah bi fadlillah wa bi rahmatillah bi idnillah pokona ditetapkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Der. Naon sih teh? Naon emang ohang jeung ceurik? Eta pandayakan nu kunaon? Banget bukan rata ya ampun. Aduh alah apa cau kageleng gubus Bukan beda-beda toing rata gitu banget sih teh. Anu jelas mah oh kitu atuh nuhun nya mugia sing sukses kan kitu sing sukses mugia aya dina
kanang tuyungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Pitina sadayana sararehat. Amin. Itu kan jadi non jadi alatnya. Mudah-mudahan jadi alat nyehatkeun masyarakat. Masyarakat. Lain masyarakat. Masyarakat di dieu nya. Alhamdulillah. Nah, ngahibur cimbener ah. Hah? Aya pamunut lagu teh ti Bapak Haji Cacuk cenah. Laguna teh hoyong papatong. Hah? Papatong. Apa teh? Apa teh? Ada poho teh nih. Ah, sia mah. Ongko ahli seni, sia mah ahli kubur meneng seni. Oh tugas maot, Bong. Anak kabeh bakal jadi ahli kubur sih teh. Oh, tapi kan lamun bakal mah teu naon, ieu mah jadi ahli kubur mah pan aca. Oh, bener. Dok. Papatong Pak Haji Cacuk. Hah? Pak Haji Cacuk hoyong papatong cenah. Hoyong papatong. Sok dagukeun. Minta apa dengikeun atuh. Oh, atuh. Ka dieu siana. Papolotot wae lho. Maneh urang merek nanyakeun ka maneh nya. Indung maneh keur nyiram hayang naon. Ieu beungeut teh sarua jeung batur li naon. Percaya itu cek nolajo hayang tai muning. Lain. Percaya itu. Naon? Lain. Hayang naon cenah? Hayang tong heret. Aing ngan jiga Bang Bara. Sok lengokeun. Papatong ya. Sia poho deui. Ya aing nyanyi nya dengekeun nyanyi mah kudu dijiwai, Bang. Dijiwai nyanyi mah, dijiwai. Jadi ulah dapon pok perolong. Ulah cowong dengekeun ya. Deh meula mun bisa mah sacan nyanyi teh maneh berdoa heula. Berdoa supaya aman, lancar. Ya. Dengekeun. Komo lamun bisa mah sacan nyanyi teh maneh teh hutang punahan heula. Bisa keur nyanyi dere nu nagih hutang kan lieur. Eranya. Heura. Oh, dengekeun. Siap. Babeja kan boga hajat. Nya. Oh, bener. Laguna papatong. Heeh. Deh meula apakeun laguna. Ah gitu menang 40 kali mah. Bateuing tah. Sok. Ngeus eta tuh. Apa lagi hitung? 40 kali. Wajir alus gitu. Acan. Drum nih hes. Sok dekeun di sana. Ulah tuh. Oh. Ting nong jabas. Ting nong. Aduh. Naon? Bieu wing di tulungan sapot Usaha. kudu leungeunna petot. Sok. Aku papatong ya. Oh, papatong. Ning nong berang. Oh, gitu. Berang. Dekeun heula. Maju ka lohor. Papatong nu koneng entrep naregang. Soram ning ngareuneuhan. Ngareuneuhan. Biasa tuh tolong babalot wae. Aku nya jadi reuas tau. Meni manja cenah. Aduh, baeud doh. Jangan gitu, Mang Ohang jangan baeud. Jangan baeud Mang Ohang. Jangan baeud. Kalau baeud jiga mutu. Oh, kabayang mutu. Ning berang. Maju ka lohor. Tah, lohor. Make kol-kolah dinya teh. Asa umur Papatong. Nu koneng entrep naregang. Oh. Barang. Naon?
Cacuk. Weh, Pak Haji Cacuk. Alhamdulillah barakallah jazakallahu nuhun Pak Haji Cacuk. Aduh, Haji Cacuk. Nuhun Haji Nuhun Cacuk. Pak Haji Cacuk. Duruk dong lah. Alhamdulillah nuhun. Sok berang. 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 Sok situ. Berang. Yeay. Berang. Berang. Pak Aceng kagungan tanah liket ke wawalan sungguh tak aing ya. Berang maju ka lohor so berang Berang. 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 berang maju ka lohor papatong teh ulah kupe dah kudu bener ku F azazatong dah mereka tinggali keren saya nyanyi teh kreatif eta ge nu tadi ge mimitina pancan bener eta geus make F sok atuh berang doakeun nya berang benar berang berang maju ka lohor maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang bapak hei lek sia masalendro berang berang maju ka lohor maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang atuh bapak papatong jika hele dorok di laila masjid teh nah mana nyanyi ya temen tuh hese itu bener nyanyi bener bener sok nyanyi nyinen bapak Haji Aceng mah resep kana sinden nyinen sok nyinden hayang ieu cenah humanear jadi bener teh humanear 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 aduh Hang banget maneh jika balon gas kempes gitu mana siapa menurutan aing goblok ngahina si teh untuk hiji gitu-gitu banget kieu humana make eta na nyi mentah eta ngejam kudu ngejam soalna yen urang eta innalillahi wa inna ilaihi rajiun sia jeung geus tabrakan tuh teh dalian talah dalianana ngomong-ngomong lu dikis tabrakan naon aya naon jelema bonghar oh mau tabrakan blok bola ieu teh tapi teu non hirup keneh terus moal cenah
Kalau rumah sakit teh pokoknya yang balik. Terus Teu meunang ka toel. teu menang ka toel. Puna geus digiekeun teh bisa dijagaan. Jadi opatan. Jadi teu menang ka toel cek dokter teh. Terus teu meunang ka toel. Pokona mun ka toel pas mau. Eta kieu geus datang ka imahna. Ka imah ka Panto. Panto. Kalawang Panto. Kalawang Panto inget kana jam. Jam ubu. Aduh. Modar ke sorangan ada di rumah. Nepak tarang lain di toel. Ku batur mah di halangan nih kieu ulah nepi ka keuna. Ih kumanehna jedog. Modar. Salah. Kumanehna. Kok diinjeumkeun dari mana ka injeumkeun? Eta dibengkeutkeun karpet. Nah, sok. Tuh, tapi kan dijiwir gitu, saya teh jangan ngajiwir karena cangcut itu kumaha. Oh, aduh, hey. Aduh, jika kasir Apamat. So. Siapa si Nending gaganyang? Apa dia aing masih anu gegarona ke uing anu tadi garo tuh. Tapi kan teh pantes atuh aya artis gaganyang teh. Geus kudu kumaha? Ya artis mah gaganyang teh kucurug teh meh teh ieu mah gaganyang kieu teh. Kucurug we cing estetik cing eunah katemponna. Nyaho eta oge. Terus lamun di dieu kieu. Dalengeun. Di dieu kieu. Terus ai palebah dieu pan hese. Kieu. Sia ampun. Kumaha maneh we ah. Sok. Sok. Kumaneh are. Sok si teh. Parabargi sadayana. Aduh. Sim kirung. Sim kuring dan sim kirung. Sim kuring made nyangakeun inai jilag tuh. Nyai tadi nyanyi lagu mandeun. Nyangakeun kangge kanu kagungan maksa. Saha bapak? Kangge Aa Aceng. Aduh Aa Aceng. Nya. Ya sia teh sinen teh jangan nu cetruk atuh. Sia kunaon sekiran bae. Sirik ngeuli aing dangdan sia teh. Kebina-bina. Jangan begitu dong. Humaner ngadakeun gerenteus hatewe. Naon atuh? Lain mending ngahuhuh gitu sih. Eta teh ngadukung ka Mang Ohang. Aya Papa Haji Yayan Tati Tanjung Sari. Emon. Kumaneh are. Humaner ngadakeun gerentes hate. Cita-cita talang-talang sangat
Pasancai. Seni Seni Sunda. Aduh. Eta hayang disebut manja nya saeutik nya. Memang apa beli jeung ibu mang beli jeung sia mah. Ka dia sia banci 7 genep. Sia teh air cicikeun sia teh saeutik anu minum loba. Bukan bae mau uing. Aya banci kieu mah payunya. Seni Sunda anu hayu rempah saduyu jasa aletan nganu oleh dinongan lakaseninya Alhamdulillahirabbil alamin. Rek nanyakeun tapi ampuranya rek nanyakeun nya. Ayo mana ka monyet ka pina. Alhamdulillah barakallah. Nya alhamdulillah. Ciptaan pangeran maka bege eueuh nu teu mangpaat nya. Alhamdulillah. Nya. Bener. Kabeh ge eueuh nu teu mangpaat kabeh di dunya pasti aya mangpaatna nya. Aya mangpaatna. Nya ge mangohang kieu tapi gede mangpaatna. Tah kapal bah kieu naon tah? Nya maksa teh bentukna kieu lah gitulah. Beda jeung batur gitu. Pan batur mah lamun dituluy digambar teh ngeunaheun. Sia mah hese ngagambarna kumaha. Naon. Nanti, maksudna naon? Kieu teh? Kieu, nya kieu we bentukna kitu teh. Bentuk. Maksudna. Lah kitu sia teh. Mun wani jeung nu handapna ku aing sia. Dituar ku aing. Teh nyawa aing ku guru di Kalungora aing sia teh. Terus maksudna kumaha? Heueuh. Make wae iya aing teu ka aing mau.
Udah setahun. Kamu ganteng banget. Coba aja Pak. Ya tadi digebuk. Hah? Nyeri. Nyeri. Di dia. Bentar. Cie nyaho dai mangagabukai piraku no yo nang ngamoknya nya ada dan bagernya. Ada dan bagernya. Gusti nu agung. Nah, hang da urang mah nepo bapa maneh kasep inung maneh geulis. Heeh. Ai maneh kieu. Kunaon atuh hang maneh teh cing urang rek nanyakeun kunaon. Hang, urang mah rek ngomong nya ka manehnya. Enggak jawab lu wasaing. Kamari emang di panggung bae ditu yang di panggung yang menyaritakeun aya penyanyi. Heeh. Aya penyanyi dangdut. Wah, keur nyanyi dangdut rame teh loba nu nyawer. Loba nu nyawer. Duit saweran teh dibawa we ke penyanyi teh. Eta mah euy, teh kumaha pas ka jalan. Katabrak maut. Naonna? Etana. Ieu. Heeh. Sakuan. Oh, sakuan. Sakuan kieu. Heeh. Tah sakuan kitu teh. Tah di kitu teh penyanyi teh katabrak kan. Katabrak? Oh, maut. Maut? Nya. Bejaan keluargana tuh. Bener, karunya. Nya eta ge atos di wartosan gua abdi teh cinta eta anu nyanyi nyalaka saweran ayeuna maut. Oh, terus dibejaan gua abdi ge. Terus kumaha tuh? Heeh. Aku abdi teh di tempo pek teh hirup keneh. Hirup keneh? Nya. Alhamdulillah. Balik dewe kana panggung. Ka panggung? Oh, nyokot saweran dewe. Alhamdulillah. Tah mah ka handap digebugan ku sa RT. Digebugan ku sa RT. Nya. Aduh. Eta awewe teh da nyokot saweran beunana heeh. Oh. Digebugan nepi ka wah babak belur. Babak belur? Nepi ka mautna. Aduh, babak belur. Heeh. Bawa ke rumah sakit karunya. Hese goblok deh. Kieu jeung nebelet teh. Masuk masih. Nya eta teh pek teh ditempo deui urang teh cager teh. Cager? Teu naon. Tuh panteuna naon lagi dibawa ke rumah sakit. Bus kana bus. Wih ka bumina salamet we. Alhamdulillah. Cek aja oke. Alhamdulillah. Oh, anjing. Sok enak ya hang. Ohang teh mongkeun pan ohang mah multi talenta. Salian ti lagu tradisi ohang mah biasa lagu dangdut anu ternama. Naon anu paling resep lagu dangdut? Urang mah lagu baheula lah. Lagu naon? Hah? Lagu naon? Lagu Datang keras, untuk lagu pergi. keras. Lagu keras, lagu keras. Lagu keras naon? Anu keras ya pokoknya mah. Hah? Ebit malin keras atuh teh. Lagu Ebit batu. Di matamu masih tersimpan. Silakan istighfar. Nah, da Ebit teh betul bari mewek sih teh. Udah. Pan ini kaburu ingat ka bapana. Dalam sepi hidupku. Tapi anger nada nama pasnya. Pas bener. Pak Aceng kagungan setrum. Besok gitu ya loba setrum ge. Alah. Masuk. Oh. Enggak sok lagu naon. Naon atuh? Pake el. Itu sok ka Pak Aceng nyugun bisa menurut lagu. Hah? Pak Aceng bisa bade menurut lagu. Lagu naon? Wartiem. Ulah lah, mah apal dia mah wartiem. Mal apa Wartiem mah? Lagu baheula wing mah. Lagu naon semana? Buleut. Tah buleut bisa teh buleut. Lain sakali anjeun teh ngulang-ulang deui. Kasalahan sami manehna teu nyeri. Atawa iya tuh sancang nih sancang di Garut mah. Nalang-langan pakidulan Garut.
ombak basisir. Oh bener. Ikut sak masih. Ngalang-langan pakidulan Garut. Ombak. Lagi si ombak atuh sanajan cang kadinya. Ngabejaan teh. Ngalang ombak basisir ketire dina waktu eta. Sayang manuk sayang helang kakarang gajah loska jojontor sancan. Kamate kacara teh cenah cek beja baheula aya nagara sancang pakuan pajajaran katelana Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna. Bade diislamkeun anjeunna bade diislamkeun anjeunna sibuk. Sia teh. Bade diislamkeun anjeunna ali. Sia teh sibuk. Da raja sia teh. Raja keur sibuk atuh. Heurai kitu laguna beleguk. Bade diislamkeun anjeunna alim diudak putrana. So sibuk lah geus lah sibuk lah. Sibuk rajana yeul. Kelanya nuju sibuk kina. Lain nuju sibuk, lagu beleguk. Eta ngeunaheun kitu, bade diislamkeun anjeunna nuju sibuk. Bade diislamkeun anjeunna alim diudak putrana Prabu Kian Santang. Dina di leuweung eta ilem di leuweung eta santang nu kaneom keeman. Berarti aduh hebat luar biasa Mang Ohang. urang mah bisa wae bade di Islam. Eta Mang bade diislam anjeunna nuju sibuk. Nuju tangan KTP di Kodam 3 Siliwangi. Jauh teh. Kodam Siliwangi nya Prabu Siliwangi. Mana Kodam Siliwangi. Alah, nuhun Mang Ohang ah. Geus naon da pan beli ieu teh pan tos tabuh sabaraha teh tuh nya. Ieu teh mangkering nuju perang teh. Abdi teh rek nyinghareupan buta-buta. Tak kitu tak tadi tuh. Geus kitu urangna. Naon? Urang rek istirahat lah. Lain urang teh rek ngalawan buta-buta itu bidoana. Urang rek ka tukang heula sakudu. Oke bantuan ku Mang Ohang nya. Oh iya. Mang Ohang gelut jeung buta. Jigana Mang Ohang jeung buta saru da. Cing. Aing teh tadi teu matak hayang buru-buru teh. Naon? Teh kumaha? Lalakon panjang. Ah kumaha aing lalakon mah. Lalakon panjang keneh. Terus? Ieu tadi kolor pegat tadi. Paing aja teh. Kapro kang Mang Ohang kapro. Hei. Ulah kaget bangsa manusia. Ulah kaget, oi. Anjir buta-buta dulu itu. Wah silakan gan. Bot. Ayo buta-buta kan. Aduh.